Lamun aya akteuna nabi mah boga akte. Zaman kapungkur macam sesaakte. Dikira-kira. Kegiatan gotong royong opsi. Opsi teh naon, Nek? Pokoknya mah bebersih we cenah gitu. Ayeuna teh Yuswa teh sabaraha taun, Nek? 64. 64. Kiat keneh ngamam ieu Sukro. Siap. Masih berarti masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bareng channel saya di sini. Dan kali ini saya sedang mengadakan kegiatan opsi alias bebersih. Untuk sahabat semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, ini adalah kebiasaan di perkampungan, yaitu Kampung Januti, Desa Burjojaya, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Dan ini teman-teman adalah selaku pemimpin di perkampungan saya, Ibu RT. Ibu RT. Jantan ieu teh kegiatan setiap mingon ya Bu RT nya. Setiap mingon. Sabaraha deh Idul Adha deh? Salasa. Salasa 2 hari. 2 hari. Nah, ieu sepuh panginten kokolot urang sarerea mah haji kumaha Mang Maji. Oh, kiatnya. Ayeuna Yuswa teh sabaraha taun mah haji teh? 33 ayeuna teh. Mohon. Mudah-mudahan mah haji sing sehat saterasna panjang Yuswa. Sapali deui panginten grup ibu-ibu nuju kegiatan gotong royong opsi. Opsi teh naon, Nek? Ai panjangna opsi teh naon? Pokoknya mah bebersih we cenah gitu. Taya minangka panginten paling sepuh ne maroh teh nya. Ayeuna teh Yuswa teh sabaraha taun, Nek? 64. Kiat keneh ngamam ieu Sukro. Siap. Masih berarti masih kena aya wawasan gini. Buat dikira-kira merenu teuas. Jadi suasana di perkampungan saya seperti ini teman-teman. Teman-teman sapalih deui anu nuju opsi kegiatan bebersih setiap mingon.
Ari ayeuna usia sabaraha tahun? Mah itu teh? Abi, Nya. kamari ge abi dina eta teh. Kelahiran 63. Kelahiran 63. Ari ieu na cicih. Tahun sabaraha na cicih? Lamun aya akte na abi mah boga akte. Zaman kapungkur macam sesaakte. Dikira-kira. Udah puluh paling ngeleuwih. Oh, oh genep puluhan langkung. Mau 20 kan 50-an itu. 50-an. Maksud ari oge jeung urang sajauh-jauh untung gane adina. Tapi alhamdulillah masih jarak jagnya. Alhamdulillah. Kiat kene Jajak kaleuweung. pisan ieu mah daripada nu para nerima. Dan mudah-mudahan sing sararehat sing jarak jag sadayana. Dan ini teman-teman adalah sesepuh pemicik bahasa Sunda nama cenanya pamegatna ya teh Pak RT jangan carogena Bu RT. Anu teh dilegaan, Mang? Dilegaan dibersihan? Dibersihan unggul. Ngarah ke baralating. Ngarusak tanah ieu, benteng. Sabari hiji Mang beutina eta? Tanya beutina tuh. Sok ala. Ada ka urang. Heuh. Kalau lengat gitu ka urang teh panas. Panas banget apa itu? Garero sama. Ka urang teh aya kudu adi upahan urang teh. Kumaha lagi ditangaris. Ayo-ayeuna ngadonder di darusak. Eta bejat kana tembok. Apa ada kapur yang ada kepangin dah. Akal-akal yang deukeutan Mang. Yang ada bor. Pan singsieunan ku eta yayan. Terpaksa nganterkeun makin. Sama tas petelan sore teh Wajib. Mun aya rona bahaya ya Dada. kapan liwat mana aya Mang Yayan ronana mah. Bener wana geus 10 tahun. Ulah kaciri mah. Ning abi ninga sampuna. Aya sabaraha kilo eta? Aya 2 kilo mah 3 kilo. Ya sok coba. Tapi goreng mah bareng di kumaha. Ya digo. Nah, ya teh. Aya sabaraha kilo eta ini? 5 kilo. Aya 5 kiloan ieu Mang. Mah. Potongnya. Aya kene teh.
Wah, sareng naon eta, Bi? Kalau beda-beda orang mama ayaan ya. Untuk kamari. Buru. Atina Kapan ngalah sampo wae. ayo kita sampo. Mati. Kalau ngalah sampo. Kapan kesel kesel. Sama wa itu sampo. Itu tuh. Tanian dia anak tuh nyerot terlalu ini. Seadanya anu. Sing gede ngawapna teh sarawu, klep. Jadi tunggu. Tunggu jangan. Lapar anu. Ya kamana rencangan? Bener nih ngalan.